Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina wengi ayeuna judul anu baris kapidangkeun masih kene neraskeun hanca anu kamari nyaeta Nyaba ka Lombok. Sata acan dipedari ieu dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gora Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lebah Ciranjang beus teh eureun maksud supir mah hayang nempo bisi aya karuksakan tapi Kang Haji geuwat turun ngadon menta cai asak herang ka tukang sangu nu aya di dinya. Sabada dijihad cai anu dina gelas teh dibikeun ka supir supaya diulas-ulas kana beus teh. Ari supir sanajan bari teu ngarti naon maksudna teu burung nurut. Komo sabada diharewasan ku Kang Haji mah aya nu milu cenah. Geus kitu mah teu sakara-kara waktu miang deui ti Ciranjang teh beus nyemprung teu aya gangguan nanaon. Bogoh bae supir beus teh yakin beuki yakin yen aya penumpang anu bisa kabeh dinyakeun katangen eta supir ngaranna Mahmud kungsi menta tulung ka Kang Haji. Gancangna carita beus nu ditumpakan ku Kang Haji teh geus nepi ka Bandung ka kebon kalapa nu tarumpak pahibu tarurun. Malah supir oge rurusuhan turun ngadon megat Kang Haji dina lawang mobil. Barang Kang Haji turun disampeurkeun ku Mahmud supir teh malah make nyium leungeun sagala. Bogoh bae Kang Haji luak liuk aya kajadian kitu teh lantaran nu sejen nerempokeun. Bari digendeng dibawa kana bangku nu geus disadiakeun di dinya. Mahmud ngaharewas ka Kang Haji badarata mah boga kaperluan bari sakalian menta ditulungan. Si horeng Mahmud teh boga panyakit tanda seru pamirsa di dieu teh nya duka panyakit naon anu beda ti nu sejen cenah ti bubudak kanyutna melendung alias burut nempo kana kabisa Kang Haji waktu ngusir siluman tina mobilna di jalan keneh oge geus jorojoy hayang nyaritakeun kasakitna. Nu matak barang nepi ka kebon kalapa teh Kang Haji geuwat dipegat bisi kapolosan. Nempo ka Mahmud anu sakitu pikarunyangan hayang ditulungan Kang Haji oge teu bisa kumaha memeh neruskeun lalampahan sejang ngubaran heula Mahmud susuganan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Di dieu ceuk Kang Haji Bapak mah tembal Mahmud bari nyerengeh dirorompok bae atuh. Kabeneran tugas Mahmud geus rengse malah anu ngagantina oge supir nu sajen geus datang geus papasrah beusna mah. Mahmud balik ka imahna bari ngaboyong Kang Haji. Datang ka imah hari wes-wes ka pamajikanna sangka nyadiakeun dahareun. Puguh bae di dadak kitu mah pamajikan Mahmud rada kerung. Ari akang dawuhna naon ceuk pamajikan Mahmud. Tong tarik teuing atuh. Meuli ka itu dengan sangu nu geus asak tembal Mahmud bari rada molotot. Toloba carita pamajikan Mahmud ngagidig teuing ka mana sabada dibere duit ku salakina nyata kitu meureun rek ngadon meuli dengan sango. Tapi Kang Haji oge datang ka dinya teh lain rek ngadon dahar tapi sejang ngubaran nu boga imah nu matak barang srog teh pamajikan Mahmud nyengkeun dahareun teu ieu aya nu dicabak diantep bae sina diperenkeun deui. Da seubeuh keneh kula mah ceuk Kang Haji. Kulam di dieu nya Pak. Lah jauh kene lalampahan teh sok bae kadiekeun anu rek diubaran teh ngarah gancang indit. Mahmud gura-giro ka kamarna barang kaluar deui geus make sarung geek diukigireun Kang Haji. Pamajikanna oge milu ngariung. Malika itu Nyai Era, cek Mahmud. Pemajikan Mahmud ngaleos beri mesem.
Tah kitu Bapak panglandongankeun, bongan sok ngagokan bae cenah. Muka bae sarungna ari teh era mah dawa sasaha lain. Mahmud gancang muka sarungna puguh bae ulad alit jababari ramos bos. Aduh, ayahnya pamirsa ya dongeng kieu. Sanajan bari kuram kireum lantaran butuh, Mahmud teh hese nurut ka Kang Haji geus dilaan sarungna guledag dina dipandang kara kebengkang. Kang Haji ngojengkang ngadeukeutan Mahmud diuk si dendang bari ngawas-ngawas anu rek diubaran. Duh, nah ieu teh gede-gede teuing. Naonna Bapak? Mahmud beuki era. Eta nu geuringna. Sugan teh. Cik. Kang Haji ngaragamang kana nu buleud segede bal karet. Mahmud beuki ngadangkak. Duka teuing lebah mana-mana mah ngan aya anu didedetkeun ku indung leungeun terus didedetkeun terus kituna teh sababaraha kali. Lah, geuleuh geuning nyekel anu kolot mah. Cek Kang Haji bari cengkat gek diuk deui dina kursi. Parantos ya teh Bapak, cek Mahmud bari milu cengkat. Geus bae sakitu. Sanajan henteu dicabak karasa kana pingping narada aya nu robah henteu pati ngaganjel gewat di sarung sarta diuk pahareup-hareup jeung Kang Haji. Kumaha ieu teh tiasa sae deui Pak? Mahmud penasaran. Nya ari hayang cager mah urang sina cager bae atuh. Mahmud penasaran hayang nyaho kumaha kaayaanana sabada dipencet ku Kang Haji sanajan karasana kana pingping, tapi teu boleh dirampak. Malah bari diusapan sagala nya asa aya nu robah bat asa meotan. Mun ti bareto atuh diubaran teh ceuk Kang Haji. Cak dugi kadinya pamirsa pangintennya ieu teh. Ayeuna urang raskeun di lalakonna. Geus meunang karcis Kang Haji dariuk heula ngarendeng jeung Mahmud. Nungguan kareta anu rek miang teu kanyahoan ti mana-mana. Jebul urang Lombok teh anu bareng ti Cianjur setengah ngarontok ngomong rada rusuh ku basa Malayu. Ti mana bae diteangan ku kuring cenah. Haye panggih deui geuning tembal Kang Haji bari ngeser mere tempat ka urang Lombok teh sina diuk. Geus meuli karcis ceuk urang Lombok teh bari diuk. Geus tah ieu Kang Haji ngaluarkeun karcis dina sakuna. Tah ti ieu cenah bari nunjuk ka Mahmud. Waktu urang Lombok nempok anu ditunjuk ku Kang Haji puguh bae rada olohok. Lain ieu teh supir bus teh cenah. Mahmud ukur unggek bari mesempet nyodorkeun dengan ngajak sasalaman bari nungguan kareta teh uplek ngobrol. Pang-pangna nyaritakeun kumaha akalna sangkan diukna bisa ngarendeng. Ting kumaha carana pokona mah kareta geus miang sarta Kang Haji bisa diuk ngarendeng jeung urang Lombok teh tabuh 5 leuwih pas sore harita waktu kareta mimiti ninggalkeun Bandung teh sija ka Surabaya bari ngaliwatan Yogyakarta. Saja jalan urang Lombok ngebuih nyarita pang-pangna kumaha engke lamun geus nepi ka lembur malah mopoyankeun pisan sangkan ulah nepi ka henteu nyimpang ka imahna. Malah make hayang dipondokan sagala kakala harita Kang Haji nyaho ngaran urang Lombok teh sing horeng ngaranna teh Yusuf ngadon bumen-bumen di Cianjur malah make meunangkeun urang dinya sagala geus 3 anakna oge. Sakur carita Yusuf ngan saliwat-saliwat didenge ku Kang Haji beki jauh ninggalkeun Bandung beki peuting sawareh aya nu mimiti lelenyepan sawareh deui masih keneh ngobrol jeung pada baturna. Yusuf oge geus mimiti heai tungtungna nepi ka tibrana. Kang Haji can sare keneh bari nungguan kareta anu mengpang tegalider bat terus ras ingat ka zaman ka tukang. Zaman masih keneh masantren di lembur nya harita keur budak. Dasar budak lamun ingat kadinya belenyeh Kang Haji imut. Lain oge masantren harita mah da bebenyit keneh kitu bae ngadon ngaji di masjid tapi harita mah sanajan ukur ngaji ari sarare mah nya kitu bae di dinya gemprah jeung pada baturna. Kacipta keneh waktu Kang Haji rek ka masjid balik dahar heula bareng jeung sobatna bada Isya harita teh lantaran tiris sarung teh dipake kuduaan diharudum bari laleumpang. Teu make batre kitu bae ngatog sanajan apal oge jalana bubuhan poek.
Lamun duanana siga nu silih tarik atawa silih dorong bisa jadi lantaran sasarung teh bari teu puguh tincakeunana. Sangkan ulah kagok lempang duanana dihajak ngalengkah teh sina bareng jadi teu karasa kagok, lancar bae ngalengkah teh. Sasarung kuduaan bari lempang ngatog da puguh poek puguh bae lamun rada tiba baradug teh mangka harita teh malam Jumaah ari reka masjid kudu ngaliwatan tangkal kiara puguh bae anu lalempang teh teu sirikna silih surung. Nyeta dasar keresieun teu pupuguh ti mana jolna aya kicik keur depa lebah jajalaneun pisan keur mah poek lempang oge ngatog jadi teu katempo lamun harita aya kicik teh taksiran katincak ku salah saurang nu make sarung gaik kicik teh ngagaik bari lumpat. Ari anu disarung keur masieun katambah aya nu ngagaik puguh bae reuas kacida nu saurang gancang lumpat tapi lantaran sasarung teh lumpatna katahan kuno sejen gebru labuh. Dua anting arukai di jero sarung papuket duka kumaha carana duanana papada sieun hayang lumpat ti heula tapi teu bisa lantaran aya di jero sarung kacipta kumaha harita kaayaanana ngan lamun aya nu nempo taksiran lain ditulungan tapi kana digeuh-geuhkeunana rek teu kitu kumaha lantaran cekang haji mah anu ngalamanna harita teh papuket teu puguh papada hayang kaluar tina sarung tapi teu bisa danu sajian oge kitu tingkulitik teu pupuguh. Nu saurang cengkat kahalangan kuno sajian nu saurang bisa hudang rek lumpat tapi ngageblog deui dasukuna kahalangan kuno sajian pagulung-gulung teu pupuguh bari kesang ngoprot kicik nama teuing geus ka mana. Eureun soteh anu papuket di jero sarung bane bae geus carapeun pasrah bae da ceuk pikir oge moal aya nu paeh dihakan jurig. Geus rada reureuh sarta ingetan geus jarejeg deui saurang-saurang ting kuniang hudang teu sakara-kara bari mencetan awak urut silih badung. Dia anu kitu mah dia puguh nu ngamimitian dasugan kula teh kula oge tong nyarita ka batur era puguh bae kamana tak kicik jurig teh make depa dina jalaneun atuh. Lamun ingat kana kajadian harita Kang Haji ukur mesem dasar keur budak sok aya bae pikalucueunana teh tapi aya oge ketang nu matak bahaya siga harita waktu keur giliran latihan tahrim. Sanajan teu aya aturan anu pasti tapi lantaran kasadaran sorangan Kang Haji kagiliran tahrim. Nu matak penting harita mah sare teh ngaja deket bedug subuh-subuh bari nitah tahrim. Kang Haji oge teu talangke teu kacai heula da sieun kaberangan geus hudang gorolang tahrim ditarikeun bari di aleu-aleu. Tapi can oge tamat rada jauh ti masjid aya batre nyenteran sing horeng ke gedug barudak nyarekan bebeakan ka Kang Haji. Mubalek jalu nah tahrim waya kieu waya kumaha ieu teh. Kang Haji eureun bari mencrong kanu nyarita. Ari tadi saha tuh anu ngahudangkeun? Nyaho teuing da kula maka kada datang. Isukna Kang Haji kapaksa dicarekan malah nepi ka dihukumna ku ajengan lantaran peuting eta kabur ka imah. Salat subuh oge di imah bae teu daek ka masjid kituna teh sabada ngareungeuk gegedug santri sorangan. Cik atuh ulah kamalinaan ari budak santri geus apal saha anu disebut Ki Kelut nyaeta jin anu nungguan eta masjid. Lalampahan Kang Haji ka Lombok masih keneh dina kareta ka Surabayakeun nungguan nepi puguh bae mata kesel nu matak lamun Kang Haji rusras ka jaman keur budak nya pantes da teu aya deui anu kudu dipigawe iwal tinggal langgut bari ngareungekeun sora karet anu rereundekan keun bae antep Kang Haji sina bernostalgia. Lalampahan Kang Haji ka Lombok masih keneh dina kareta ka Surabayakeun nungguan nepi puguh bae mata kesel nu matak lamun Kang Haji rusras ka jaman keur budak nya pantes da teu aya deui anu kudu dipigawe iwal tinggal langgut bari ngareungekeun sora kareta api nu rereundekan keun bae antep Kang Haji sina bernostalgia. Kasebut numpak kareta ka Surabaya ti Bandung puguh bae lain tungguaneun nu matak lolobana mah bebenah ngadon sarare sapoting jeput kitu hirup di jalan. Tapi Kang Haji mah teu kitu balolaah ngalenyap kalah bolotot sanajan dipeureum-peureum oge.
Da teu aya deui atuh da pikeun miceun ka kasalmah iwaltin narawang ka zaman katukang, zaman keur burai, zaman keur uulutudan keneh dina kotakan. Mun teu kitu nyawang waktu keur diajar ngaji keneh di Haji Bagus. Bubuhan kaayaan di lembur kasebut jelema teu boga teh ari sawah mah aya hektarna atuh kebon oge sakitu legana. Malah pakaranganna oge nepi ka linduk pinuh ku tatangkalan. Siga imah Haji Bagus eta bae da kasebut pakarangan teh tangkal jambuna oge sababaraha jajar, tapi da kasebut guru ngaji anu bogana sanajan jambuna anu arasak mayak teh teu aya ieuh nu wani mulung. Diantep bae sina baruruk ngan lamun Haji Bagus keur kaperangan bager jambu teh sina dipulungan ku barudak dikumpulkeun ka dapur. Barudakna mah ukur dibere teh paling loba 3 sewang. Ari Kang Haji sapara kanca bubuhan barudak keur meujeuhna nempo jamu ambacak bari arasak teh puguh bae aruruyeunana. Lain barudak lalaki wungkul malah barudak awewe oge sok remen menta dipangmulungkeun. Ari barudak cara harita sok silih jangjaruhkeun Nyi Iyam kadurahim epon kaeman jeung rea-rea deui. Teuing teh Kang Haji kasaha dijangjaruhkeunana nu matak lamun barudak lalaki meunang jambu dibikeun teh aya kitu kanu dijangjaruhkeunana. Hiji peuting geus badami bada ngaji rek ngala jamu lain ngala ketang mulung da ieu mah nyokot anu ngagoler. Geus paheut bubaran ngaji teh barudak lalaki laluncatan paheula-heula hayang pangheulana ngarabu maksudna mah ngan bubuhan tanah anu kaluuhan teh tara kapanasan. Jadi leueur ana ditincak teh barudak ting kareblug jamu anu geus diwadahan kana sarung mahur deui. Anu ripuh mah Kang Haji keur mah lintuh ana ti Soleda teh ngageblugna tarik pisan nepi ka kadenge kunu di jero. Saha eta? Soda-soda Haji Bagus di jero imah. Kang Haji sajongjongan mah ngadedempes dina taneuh nu leueur tapi anggar ngope pangarawan jambu nu mawur sup kana sarungna. Nu sajian mah geus ting balacir lalumpatan sanajan bariting sorodot oge. Oro kaya Kang Haji rada ugal-ugil jaba leueur jaba kagok ku sarung anu pinuh ku jambu. Di buruan anu rada lega jambu teh dikumpulkeun tuluy dibagikeun barudak awewe milu kabagean. Buruhan mang nyeuseuhkeun sarung. Peuting eta salamet teu sakara-kara asa boga jasa keur bisa maling jambu ustad, tapi peuting isukna Haji Bagus teu daek ngajar. Mogok meureun lamun ayeuna mah puguh bae barudak raruaseunana sieun kalakuan peuting kamari katohyan, tapi waktu ditanyakeun ka Nok Emi cenah geuning Haji Bagus teh kagageringan lantaran jambu teh geus dibajongkeun kari-kari peuting beak puguh bae katempuhan. Anaras ingat kana kalakuan eta Kang Haji ukur imut. Kareta anu ditumpakan ku Kang Haji caritana geus nepi ka Surabaya asup ka stasiun Gubeng teh kirawan Cipecat sawad. Kang Haji jeung urang Lombok teh anu ngaranna Yusuf, lengkep nama lalu Yusuf, lempang pairing-iring kaluar ti dinya. Lantaran kakaran incak Surabaya puguh bae Kang Haji rada kedar tapi teu ieu ditembongkeun ceuk Kang Haji jeung teuing aya lalu Yusuf ieu tukang nunjuk jalan mah. Jeung nyana Yusuf nembongkeun kanyaahna ka Kang Haji lantaran nalampahan kakara bisa diteruskeun sorena keur nungguan waktu mangka teh diajak heula ka kawawuhan Yusuf. Duka di mana cek Kang Haji teh poho deui tempatna ngan didinya Kang Haji di sinareureuh heula malah mandi mah nepi ka aya 3 kalina. Lain peda hareudang wungkul tapi rumasa geus sababaraha poe teu mandi. Pas sore poe eta keneh lalampahan teh diteruskeun ti Surabaya numpak beus ka Padang Bay. Nah aya kitu beus anu kaditu cek Kang Haji penasaran. Lantaran cek ijiran mah bus di Surabaya teh ukur nepi ka Denpasar Bali. Loh sok nyawanan urang dieu tembal Yusuf bari ngarawel Kang Haji ngajak naik kana bus anu geus ditangtukeun. Siga indi ti Bandung sanajan ayeuna mah kana bus tapi lalampahan teh geus peuting deui bae ti Surabaya pas sore. Bus nyemprung kawetankeun lebah pasir putih, bus teh eureun heula penumpang dibere karcis keur ditukerkeun kana kadaharan di warung paranti bus eureun teh.
Waktu bos nepi ka Banyuwangi rada ngarandag lantaran kudu ngantai pikeun asup kana Peri, luka sabaraha jam tah ngajentul di dinya. Da eta bae bari nungguan bos antri teh, Kang Haji kungsi lelempangan heula kitu bae dianteur ku Yoso. Tong utra ka truk sorangan bisi nyasab. Lah, make nyasab sagala di lembur urang keneh, tembal Kang Haji bari teu melire kanu hariwang. Waktu kapal Peri mentas, Kang Haji ngajanteng dina galadak angin laut nembag kana dadana. Ti kajauhan celak-celak lampu ngajajar di Gili Manuk. Beki deket beki atra caang tina wangunan anu parentul di sisi basisir nepi ka Gili Manuk kirawanci carangcang tihang. Didinya oge rada lat lantaran nungguan mobil anu ngantai kalaluar hiji-hiji tina Peri tea. Waktosna kabujang saya pamirsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.